Pakai, oke. Pakai. Panges gajian. Kamari kan isi bikeun ka mama. Oh, nu kamari. Terus anu dina sarupa pasi? Anu meni. Itu nu dina amplop coklat, nu diteokeun tagihan hutang. Oh, eta mah ducial. Oh, sial. Heeh, ducial. Duit bisa belikan anggar bae ati. Pakai. Mah, mun papa kawin dik, kajin teu? Kajian Pak, asal Papa belajar bahasa Inggris tentang bedanya singular dan plural. Oke, no problem. Contohnya naon mah? Amun hiji mobil kan bahasa Inggrisnya one cars, amun dua mobil kan bahasa Inggrisnya two cars. Oh, gampang eta mah. Tinggal namakan huruf S hungkul kan mah? Nya, tapi kan eta berlaku jeung Papa. Maksudna kumaha mah? Nya, mun hiji istri Papa mampu, amun dua istri Papa mampus. Pakai. Neng, nyaho saha Ibu Kartini? Tentunya Oma. Makana sering-sering baca buku sejarah. Mama nyaho teh Salisa. Saha? Makanya sering-sering baca WA-nya ayah. Hah? Ayah! Pakai. Pah, minta duit jeung renang. Rek naon renang? Gerak awak mama langsing pas mama keur ngorang. Teu usah mah. Lau paus oge unggal perenang tetep we awakna gede. Pakai. Mah, kemana? Erek ka pasar. Mah, bola poho heuh, meuli buah-buahan. Kerenaan buah-buahan. Kan micin toksin dina awak, keur awak papi bersih. Teu usah, Pah. Monyet ge unggal poe makan buah-buahan tetep we mirip monyet. Pakai.
Umek. Uwe. Umek. Nah, lima. Baca.